cuaca kieu mah enakna teh ngopi terus ngarokok tah urang teh. Tapi aku sabuna aing mah kieu duit teu boga. Jualan cilok ti iseun. Kayak. Dipikiran heula. Pikiran heula pokona. Nya inget dewek teh boga tagihan aing mah di Sigondong aing mah kagok ayeuna mah ek ditagih ku aing mah. Ayeuna mah mesin teh bogaan kudu aya aing mah pokona mah kejiga kieu tah aing mah. Cuaca kieu mah teu dawuh deui nu dibayangkeun teh eta we eta. Kudu aya ayeuna mah. Ayeuna mah nyobaan di telepon si Gondong. Ayeuna mah. Si Gondong ditelepon kana WA. Aduh, saha isu kene geus anu nelpon deh. Tanya mau nggak nama geningan si Gondong gelo teh di mana aya na ditelepon nama Gondong. Aduh. Nah, si Ujang Kumu nih nelpon aya naon ya? Halo? Halo. Alhamdulillah geuning nyamung anu mah. Siapa di mana ya? Aing keur di imah. Di imah di mana? Di imah aing atuh. Di mana aing nu mana? Lah, gandeng ari teh nyaho mah. Aya naon atuh? Aing kasihan rek minta ladang cilok anu kesia dianyuk aing mah. Oh, hutang nanti heula. Heeh. Sabaraha eta teh boga hutang teh? 10.000 aing. Lah aing can hayang mayar pokona mah can darah teh mah. Ari kitu banyak masia ayeuna mah. Lain sia teh Gondong. Bejana aya boga senjata halus ya teh. Oh, nya aing boga naon kitu? Lah pokona mah aing mah sok lah ayeuna mah aing ge boga lah pokona mah. Oh, jadi caritana di dinya teh ngajakan ngadu senjata jeung aing. Eta Oke, pokoknya mah poe ayeuna ku aing ditungguan di tempat biasa di pengkolan aing nongkrong jam 2 beurangnya. Di mana? Dibelokan anu biasa aing nongkrong jeung babaturan. Lah anu penting sia asal lah ngabohong aing mah. Samasak loba bohong kusing aing ngatungtung nama. Wah, pokoknya mah ku aing ditungguan di tempat nya mah aya kawani jeung aing. Masia we ayeuna mah. Resep pisan si tukang cilok teh kalah ngajak kelut. Coba isu keneh ya teh. Sare deui Bila keneh udah jam 2. Ayeuna mah si Gondong geus ditelepon. Duka rek maya utang nama do kamu ayeuna. Ayeuna mah kali mula salah senjata dan mempengilakan ka jam 2 lah. Ayeuna mah. Mana ayeuna teh mana sih Gondong teh kudu jang dia ka aing teh jam 2 tadi teh jam 2 cenah jang dina teh tapi si Hed masuk ngadaguan aing amakna juga nana mah ngelaku aing di teangan aing masuk amarahan aing ka jelema nu jang di tempat teh aing mah pusing lah aing pusing sugan di belah dieu sugan aya aing sugan aya ku aing mah da deuleukeun aing mah hayang nyawa amak sia aing sugan aya di belokan dieu aing mah keheul kasih teh aing mah di mana tempat teh di kieu mah aing mah keheul aing bener naon sok sia nepi ka mana jeung aing aduh teh aing mah itu juga si Gondong di ditu nya juga nama aing geus masalah nya juga nama Gondong sia bener sia teh ka aing teh nangtang teh dikira teh sia teh nu biasa nah ternyata sia aya di dia bener sia teh ngaju senjata teh sok jeung aing madar sia ngomong ke Hed sia gan ayeuna mah Gondong tarung di tengah-tengah sia ku aing beneran ge aing mah sok aing mah ka mana-mana ge lah aing kagok aing mah Gondong